aya deui goblok jelema teh eling nya setan sia. Eta aing ka Padedi nyebutkeun gubernur pengecut nu teu jelas ngambil kebijakanna cenah kitu. Eta mobil aing geus ngajejer deui cenah kitu. Cing balik anjing sia teh ka yang aing sia nyeun piti teh beungeut sia deuleukeun anjing. Sieun anjing sia teh. Sieun ditewak. Ngomong ka mana wae goblok sia teh nyebutkeun ka Padedi pengecut goblok sia teh eta teh gubernur. Gubernur Jawa Barat goblok. Aing boro-boro nyebutkeun kitu goblok. Teu wani aing mah. Tapi lamun ka sia aing wani nyebutna sia anjing nu pengecut mah beungeut sia ge nyeun piti teh dideuleukeun anjing. Sieunnya ditewak mah goblok. Aing pasti sia mah sieun ditewak tah. Goblok sia mah. Jigana teh baru gadung sia mah. Geus baru gadung, tara ngalobok kopi. Goblok sia mah hirup teh. Aing jadi emosi ya aing ya. Gara-gara ningali piti nu kitu, aduh anjing teh. Cing balik anjing sia teh nyeun piti teh atuh sopan santun dipake goblok. Kos nu bener wae hirup teh anjing lah. Geus lumuh Pak Gubernur teh, bener goblok. Usia disebutkan pengecut. Di mana pengecutna anjing Padedi mah loba nu ngancam ge. Eueuh kasieun goblok paling sia tah. Nyeun piti ge teh dideuleukeun beungeutna goblok sia. Ingat tah ti aing. Cing jadi jelema bener. Sakitu teh aing mah hadewe poho ngopi goblok sia teh. Kitu we di pusat mah. Aing rada ambek ieu mah yeuh. Eta tuh dah ahlak teu diparake aing malah goblok teh.